A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Al-ayah sadaqallahul azim. Wallahu alam bimuradi. Innas safa sayaktosna bukit Safa wal marwata sareng bukit Marwah. Jabalani ari Safa jeung Marwah eta gunung duanana bimakkata nu tetep aya di kota Mekah. Min sya'airillahi eta tetep tina sebagian pirang-pirang syiar Allah. A'lami dinihi tegesna pirang-pirang ciri agama Allah. Jam'u sa'iratin ari itu sya'air eta jamakna lapad sa'irah. Faman mangka ari saha jalma haja eta haji itu man al baita ka baitullah awi tamaro atawa umroh itu siman eta labasa tegesna ngerjakeun itu siman bil haji kana haji awil umroti atanapi kana umroh wa asluhuma jeung ari asalna itu haji jeung umroh al qasdu eta ngamaksud ka baitullah wa ziyaratu jeung zarah ka baitullah. Fala junaha mangka teu aya dosa itsma tegesna dosa alaihi eta tetep ka itu siman aya tawafa kana yen tawaf itu siman fihi eta tetep dina aya tawafa idghamut ta'i ari ngaidghamkeun kana ta fil asli dina asalna fit ta'i kana ta. Berarti asalna teh ayat tatawafa diidghamkeun we jadi ayat tawafa. Bihima diantara itu Safa jeung Marwah. Bi ayasnya ku secara yen lari-lari kecil itu si jalma alias sa'i teh. Bainahuma diantara itu Safa jeung Marwah sab'an kalawan 7 balikan. Nuzilat diturunkeun ieu ayat 5 karena perkara karoha geus mikangewa saha al muslimuna jalma-jalma muslim zalika kana sa'i li anna ahlal jahiliyati karena sayaktosna orang-orang jahiliyah kanu eta geus barukti itu ahlal jahiliyah yatufuna eta sok tarawaf itu ahlal jahiliyah bihima diantara itu Safa jeung Marwah. Wa alaihima barina eta tetep di antara itu Safa jeung Marwah atawa wa alaihima barina eta tetep di luhureun itu Safa jeung Marwah sonamani ari 2 patung yamsahuna anu sok ngarusapan itu ahlul jahiliyah huma kana itu sonaman. Wa an ibni Abbasin sareng katampiti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu naon anna sa'ya ghairu fardin lima afadahu raf'ul ithmi minat takhiri kaol anu neme. Anna sa'ya sayaktosna sa'i ghairu fardin eta lain kaparduan hartina sa'i teh ceuk Ibnu Abbas mah lain rukun haji atawa umroh. 5 karena perkara apada geus maedahkeun hukana itu mak naon raful itsmi dicabutna dosa minat takhiri tina lantaran takhir milih-milih. Berarti cenah ari cek Ibnu Abbas mah sa'i teh lain rukun tetapi hanya sebatas anjuran alias mandub basunatan. Wa qala sareng nyariosa Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa ghairuhu sareng salianti Imam Asy-Syafi'i ruknun wa bayyana sallallahu alaihi wasallam pardiyatahu ilaih kana kaola anu neme. Ruknun ari itu sa'i eta rukun wabayana jeung geus ngajelaskeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardiyatahu kana kafarduana sa'i biqaulihi ku dawuhanna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba alaikumus sa'ya tegasna dawuhan anu neme innallaha sayaktosna Gusti Allah kataba eta parantos mardukeun Allah alaikum atas aranjeun kabeh as-sa'ya kana sa'i
Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis Sa'al Baihaqi Imam Al Baihaqi wa ghairuhu sareng salianti Imam Al Baihaqi. Wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bih, kana dawuhan anu neme ibda'u kudu ngamimitian maraneh kabeh bima kana perkara bada geus ngamimitian sa Allah Gusti Allah bihi kana itu mah, yakni ngamaksad Kangjeng Nabi as-sofa kana sofa, hartina starna sai teh ti sofa. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Muslimun Imam Muslim. Waman sareng ari saha jalma tatawa'a eta gawe taat itu man atawa gawe hade itu man, gawe turut ka Allah itu man. Wa fi qiraatin sareng dicarioskeun dina hiji qiraah non bitahtiyati kalawan dibaca cecek dihandap alias ku iya henteu ku ta. Wa tasdid toi sareng di tasdidan tona majzuman barina anu dijazmkeun, berarti dina hiji qiraah mah dibaca wa mayyat tawwa. Wa fihi sareng eta tetep dina itu mayyat tawwa idgham mutai ari ngaidghamkeun kana ta fiha kana itu ta. Khairon kana kahadean ay bi khairin tegasna kana kahadean ay amal ay amila tegasna migawa itu siman makana perkara lam yajib te wajib itu ma alaihi ka itu siman min tawafin nyatana tawaf wa ghairi sareng salianti itu tawaf. Fa innallaha karena sayaktosna Allah syakirun eta anu berterima kasih li amalihi kana amalna itu siman bil itsabati ku cara ngaganjar alaihi ka itu siman. Alimun tur anu maha uninga bihi kana itu amal. Wanuzila sareng diturunkeun fil Yahudi dina tingkahna Yahudi naon innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati dawuhan anu neme innal ladina sayaktosna jalma-jalma yaktumuna nyarumputkeun itu ladina annasa ka manusa makana perkara anzalna geus nurunkeun kami nu agung kana itu ma minal bayyinati nyatana pirang-pirang penjelas dalil-dalil anu jelas wal huda jeung petunjuk ka ayat rojmi sapertikeun ayat rojam wa na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sareng sifatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mim ba'di ma tina sabadana perkara bayanna geus ngajelaskeun kami nu agung hukana itu ma linnasi ka manusa fil kitabi dina alkitab at-taurati tegasna Taurah. Ulaika tari itu ladzina yaktumuna yal anu eta ngalaknat hum ka itu ladzina yaktumuna saha Allahu Gusti Allah yubidu tegasna ngajauhkeun Allahum ka itu ladzina yaktumuna mir rahmatihi tina rahmatna Allah wa yal anu jeung ngalaknat hum ka itu ladzina yaktumuna saha allainuna anu ngalaknat kabeh al malaikatu nyatana malaikat wal mukminuna jeung jalma-jalma anu ariman. Au kullu syai'in atawa saban-saban perkara biduai kana ngadoakeun alaihim kana madarat ka itu ladzina yaktumuna billa'nati kulaknat. Illa ladzina angin jalma-jalma tabu geus tarobat itu ladzina roja'u tegasna geus kembali itu ladzina andzalika tina itu kitman dicanak tina masdarna kata ma yaktumu tah. Wa aslahu jeung geus ngaluruskeun itu ladzina amalahum kana amalna itu ladzina tabu wa bayyanu jeung geus ngajarlaskeun itu ladzina tabu makana perkara katamu geus nyarumputkeun itu ladzina tabu faulaika mangkatuh ari itu ladzina tabu atubu eta pasti bakal narima taubat kaula surah Allah ya alaihim ka itu ladzina tabu akbalu tegesna rek nampak kaula taubatahum kana taubatna itu ladzina tabu wa ana bari ari kaula
At-tawabu eta dat anu seueur narima taubatna, ar-rahimu tur anu maha penyayang, bil mu'minina ka jalma-jalma anu ariman. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.